Bener, cinta mah teu bisa dipaksakeun. Najan terhimpit jika bulu kelek, tapi tetep we tumbuh. Abi teh teteh yang curhat teh. Tapi teteh keur sibuk teu? Lah si Aa nelpon. Halo A, nuju di Balong. Ya keur boring we. Oh nya atuh erek uih. Unggal yang teh keyeup deui ieu teh kumaha atuh. Mulang we Sugan ke aya milikna. Ieu kantong saha? Siga kantong awewe yang usahanya. Neng, neng, hei. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ogi, mangga kalebet. Aya euis teu, asa teu katinggal euis. Ka mananya? Teu aya, euis mah nuju mese tarasi. Ayeuna mah orang ngopi. Kela tuh, orang nyeduh heula kopi nanya. Aya Aogi. Aya Cinta. Bade aya naon ka dieu? Ka euis. Neng, Nah atuh Aa. melong gerak ka sakedap we. Naon Aa mah pasti erek ngagombalan Neng dah pasti. Ena melong neng. Eta aya cieu. Stop. Baik ku Neng we. Hilap, kalanya di kantun heula mara beula doma. Meh abdi sareng Aogi. Pasti bade ka eusnya. Uhun. Naon da eus mah hoyong nage ka Halim. Curhat ka Abigen. Tos ngabahas we eus, Abigen jomblo dah. Di kada support hura. Erek ngurek. Ade neng. Sore pemihalado. Emang sok menang Tara. Atuh telangkung nu penting mah bahagia, eus ge ngiring bahagia. Neng mah keur geulis teh bagur pisan. Emang cewek idaman AA. Oh nya hilap bade meser tarasi. Mun atuh neng ge bade ngalaupan heula da. Yuk atuh. Itu doma teh anak-anakannya. Itu mau ke arah ieu na, batina.
Hari euy misal tarasi teh lami-lami teuing mendekat satahun. Duh apunten tadi teh abdi teh tos pendak heula sareng Halim. Hari euy kan dipiwarang ulah ka Halim cek Age. Tarasina Tuh ieu tarasina oge ya. cek Age ingin caket-caket sareng Mang Halim. Mendingana Augi teh tadi ngantosan di dieu. Jaba Augi mah tos puguh. Da mah puguh abdi teh bogona teh ka Halim lain ka Aogi. Juga Aa kawin jeung si Aogi. Ih, emang kacau apaan? Si Amat teu ngartieun kana perasaan abdi teh. Hayang curhat tapi curhat rasahan. Oh, kasih teteh ah. Teleuh, aya Eis nelpon, aya naon ya? Halo Eis, aya naon? Abdi teh teteh hayang curhat teh, tapi teteh keur sibuk teu? Teu Eis, aya naon kitu? Teteh tadi teh abdi teh dicarekanan ku si Ate. Di papatahan kudu wae kasih Ayogi. Ai abi kan hatena hayang kasih Halim. Kumaha atuh? Keunang kewe si Aheri mah ku abi wang cariosan. Masalah si Aogi mah gak abi we. Ya Aa, Eis teh karunya tadi curhat ka abi keukeuh hoyong ka Mang Halim. Lah, Eis mah teu cocok jeung Mang Halim mah, cocok keneh jeung Ogi. Mending kene Aogi mah jang abi. Ge bager nya soleh, nya kasep deui. Bener cinta mah teu bisa dipaksakeun. Najan terhimpit jika bulu kelek tapi tetep we tumbuh. Nyagi ari cinta mah teu bisa dipaksakeun. Nyantos ayeuna mah urang jodohkeun kitu. Oh nya atuh ari kitu mah wang telepon panggeuteun we nya Halimna cenah ka dieu. Tuh, anu nelpon. Oh, mun. Mangga, siap. Siap. Waalaikumsalam, mah kalabat. Nya ayeuna mah tujuan euis ka Mang Halim teh. Cinta mah teu bisa dipaksakeun. Hadieu aya Mang Halim. Geus ayeuna mah direstuan ngan KDW ulah dijual. Terus ulah diparabkeun ka entong. Homo ka Japati mah.